ngabatalkeun kana wudu. Di mana jalma lalaki jeung awewe teu batal wudu haram ditikah. Aya mahram salaki jeung pamajikan. Kumaha mahram salaki jeung pamajikan? Salaki nyabak ka pamajikan dosa teu? Henteu. Pamajikan nyabak ka salaki meunang. Nah, tong sumuna cabak leuwih ti nyabake malah jadi ganja. Eta mahram salaki jeung pamajikan. Tapi dina luar wudu di mana salaki jeung pamajikan ngaboga wudu batal wudu. Naon sababna? Sah dijadikeun meunang dijadikeun salah nu mantap dinikahkeun sok teh sabab batal wudu. Lalaki jeung awewe nu matak aya bahasa mahram, aya bahasa mahromah. Kade sok aya bahasa we lain mahram, aya mahram nu kumaha? Ari artina mahram teh lalaki nu diharamkeun diajak nikahna. Hiji, mahromat awewe nu haram diajak nikahna. Aya mahram salaki jeung pamajikan. Ayeuna mahram heula. Mahram lalaki anu haram ditikahna, moh mahromat awewe nu haram diajak ditikahna teu ngabatalkeun kana wudu. Di mana jalma lalaki jeung awewe teu batal wudu haram ditikah. Seperti mana? Oke, aya nu pertama umiyatun indung. Minan nasabi indung satuhunan. Urang boga wudu sasalaman jeung indung, pantol kulit jeung indung sasalaman, cium tangan teu batal. Indung teu batal, urang sebagai anak teu batal. Naon sababna? Haram nikah jadu. Lawan anak lalaki sasalaman jeung indung teu batal hubungan sabab haram ditikahna. Anak awewe boga wudu sasalaman jeung bapana atau bapana ge boga wudu pandal kulitna eta awewe geus dewasa geus gede teu ngabatalkeun wudu sabab haram ditikah. Nah, di mana haram ditikah teu ngabatalkeun kana wudu. Hiji. Nu kadua umud jaujah indung pamajikan mito. Urang boga mitoha, urang boga wudu sasalaman jeung mitoha. Mitoha laki, mitoha awewe henteu teu menjadi parna. Dua indung pamajikan disebut mito atawa urang sabalinda boga minangku awewe. Urang boga minangku awewe eta urang teh si minangku awewe teh ngajak sasalaman ka urang. Sasalaman balik boga wudu, urang boga wudu, minangku awewe boga wudu teu batal. Sabab minangku disebutna anak, ngan anak minangtu teu batal. Naon sababna? Haram ditikah pilaku mitoha nikah minangtu. Barata dua terbuka wudu. Umur mautu ati bibil yamin. Nukatilu anu haram ditikah teh nyaeta adi indung atau adina bapak disebutna mamang atawa atawa buah. Contoh, urang boga bapak urang teh boga ete disebutna berarti urang boga wudu sasalaman jeung buah urang teu batal sabab haram nikah jeung buah, nikah jeung teu meunang haram hukumna teu batal wudu. Bibi buah atawa sabalikna awewe boga alo meureun awewe boga salaman jeung ayeuna naon duana lalaki teu batal wudu sabab haram nikah. Kumaha lamun ayeuna adina anak bapak jeung anak bibi disebut naon?
dulur mi batal eta mah. Sabab meunang diti sah diti batal wudu. Engkau kawin. Meunang. Tanya abah. Abah di RT ini kan ada jadi oh. Jeung RT jadi adi asli apa adi pulung, Mbak? Hah? Adi asli. Tak adi anak abah jeung anak RT ini meunang nikah. Sabab batal pan baheula mah dulu jeung dulu dikawinkeun. Baheula tarikahkeun baheula meunang sabab sabab batal di mana teu ngabatalkeun kana wudu haram ditikah, di mana ngabatalkeun kana wudu meunang ditikah. Tah geus eta mahram dina luar. Naon? Dina luar suami istri. Aya mahram salaki jeung pamajikan. Kumaha mahram salaki jeung pamajikan? Salaki nyabak ka pamajikan dosa teu? Henteu. Pamajikan nyabak ka salaki meunang. Nah, tong sumuna cabak leuwih ti nyabake malah jadi ganja. Eta mahram salaki jeung pamajikan. Tapi dina luar wudu di mana salaki jeung pamajikan ngabogaan wudu batal wudu. Naon sababna? Sah dijadikeun meunang dijadikeun salah nu mantap dinikahkeun sote sabab batal wudu teu ngaruh dina rumah tangga. Nah, kok oleh kok Wahabi nyabak sote ka pamajikan, nyabak sote ka salaki ayeuna pangkal sote. Salah atuh wudu mah teu bisa dikaitkeun kana suami istri. Mazhab Imam Syafi'i salaki jeung pamajikan mahramna ngasilih cabak teu jadi dosa. Jadi dosa sote batal sote lamun boga wudu. Ayeuna jadi dosa sote lamun paantelna nyabakna ka lain lain ka salah eta dosa. Ka salaki jeung pamajikan mah leuwih ti paantel ge teu jadi dosa malah jadi ganjaran. Bisa meunang Mbak. Kumaha lamun anak pulung? Anak pulung. Anak angkat lamun ayeuna ngangkat anak pulung anak laki di mana geus dewasa. Di mana geus dewasa eta anak pulung boga wudu teu meunang sasalaman jeung indungna. Batal wuduna. Kajen ti orok ge. Kajen ti orok ge. Kumaha anak merah ieu? Naon? Ge gampang gede. Boga anak pulung. Pulung anak laki di mana geus dewasa. Geus dewasa boga wudu indungna ari manehna sasalaman batal wudu sabab meunang ditikah. Lamun salakina maot meunang nikah jeung anakku pulung lain sanara. Ji sabalikna ayeuna anak pulung teh awewe boga wudu ari paantel jeung indungna mah teu batal jeung indung pulungna, tapi lamun paantelna sasalamanana jeung bapa angkat bapa pulung batal wudu sabab eta anak pulung meunang ditikah ku bapana. Engkau benerna. Geus. Ayeuna kumaha? Aya deui. Ayeuna kumaha pan aya dulu sasusuleh. Ayeuna urang boga pamajikan kabeneran boga orok nyusuan indung. Kabeneran si tatangga boga orok ngan susuna teu kaluar. Tah teu kaluar muswar poe-poe budak jadi poe. Tah ngadon disusukeun ka pamajikan budak. Tah ka pamajikan urang. Tah di mana berarti geus di mana nyusu eta budak teh jadi indung jadi anak indung bapak susu. Di mana geus dewasa lamun anakna awewe geus dewasa sasalaman jeung salakina anu mere nyusu teu batal sabab haram ditikah. Ayeuna pamajikan urang nyusuan anak batur jadi indung
ka pamajikan orang teh jadi indung susu ka beneran eta anak teh lalaki geus dewasa we sasalah mancing pamajikan urang teu batal sabab haram ketika indung susu ngan syarat nyusuna kudu 5 kali ngenyot. Di mana geus 5 kali atau leuwih 5 kali nyot menjadi indung susu. Contoh ke Ais ngenyot nyong 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 lepas. Lepas nyusu deui nyong 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 nyong. Hitungna itu. Di mana geus 5 kali paksa eutik 5 kali alam komo lamun leuwih mah. Di mana geus mumponan nyusuna 5 kali berarti eta budak ka nu mere nyusu indung susu. Di mana geus gede boga wudu sasalaman jeung bapana lamun anak awewe teh mah teu batal wudu sabab haram ketika jadi anak susu.